ngarti kieu ieu kuda. Ampun, hebat kieu. Hush, 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 hush. Hush, hush, hush. Kunaon Raden? Abah. Buk diheurian. Ampura, ampura, ampura. Da paleun, da paleun. Kunaon, paman? Pan tadi Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu baju. timbalan atuh pangitan tebih ka Dwarawati teh. Sawios diantar heula we ku putra panjenengan pamang. Teu kudu kase mang teh gaduh tutunggangan. Mang teh gaduh kendaraan naon Kendaraan dalira. dekat awis mang nyenak helm da lain motor bae oge kendaraan naon mang teh boga kuda tapi pan kadina ge sareng paula teh dengapan teu nyenak kuda salira teh. Ieu kuda lain kuda samanea. Ieu kuda pusaka. Maksudna kuda pusaka teh sabab ieu kuda teh apet pisan ka emang tadina. Iya. Dina baheula mangsaker can jadi negara Amarta teh kasohorna teh alas Amer. Alas wana merta ya Bapak hidup anu mimiti ngababakan di eta negara alas Amar teh mang nyusul di satu kageunana timbalan dina mangsa mangker nyusul kitu teh di tengah-tengah perjalanan aya emang teh ninggal hiji denawa kernapaan kuda ya sabab ditapaan kuda sote kulantaran eta kuda teh teu daekeun ditumpakan ku eta jelema ngaranna nu tatapa teh nyaeta Soparta timbalan kulantaran hese ditumpakan kulantaran hese ditumpakan tewaleh ditumpakan teh ngajeret teh wae jeung tetojer. Waduh. Totojer wae kusaha teh ku Soparta teh. Timbalan. Dongkap mangka dinya bari ngaliwat ninggal kuda kuat ka luis alusna. Mulus. Cekeng teh cek mang teh. Saderek Soparta ya. Kinten upami ditumpakan ku kaula sawios cek mana teh mangga teh teuing da ku kaula teh hese ditumpakan kakak amak-amakan ieu kuda teh kitu teh leres ari ditumpakan ku emang kuda teh ngadak-ngadak bager lunda lende ka emang bari jeung leleta ieu emang dileta kuda nya untung teu detak jurig oge. Terus waktu keur kitu ningali kitu kayan Soparta panas manehna nu taun-taun natapaan air gek emang datang ka dinya ujug-ujug eta lunda lende eta kuda teh kadiekeun sia kuda teh ceuk Soparta teh nya ceuk emang teh mangga teh teuing dibawa ku manehna kuda ngan ujug lumpat bari jeung nukangan ka manehna ngadeukeutan ka mang terus. Waduh. Aya kitu mah lah. Keur mah kasep, keur mah seueur anu geulis nu rasapeun ka mang teh katambah kuda oge rasapeun. Marukana oge. Lajeng paman. Nya manehna teh ambak boga rasa cenah emang pajar melet eta kuda. Padahal emang mah teu rumasa. Pajarkeun emang rerebut ka eta kuda da kulantaran eta kuda geus nembongkeun ka resep ka emang nya ku emang teh dipanglawankeun eta kuda teh
jadi cindekna mang teh gelut jeung manehna iya gurger gelutna mang jeung manehna teh nyaeta nepi ka jam-jaman oh kitu mah nya manehna make jeung menta eta kuda bari mah ngomong teh efekna jo nyuruwuk nyata beureup teh nyata nyuruwuk teh karena beungeut emang untung katawisku emang teh ngaplos ka handap kuda-kuda satengah dicekelan leungeun katu manehna bari jeung didongkari ka luhur bari manehna teh ngejongkeng ka tukang bari nyerekan kaing anjing si Arjuna waduh rame ieu dongeng dieu dipaehan ku aing si Arjuna cekeng cek si Soparta manehna cengkat hanya nyangsung nyusul tepus neungeul deui ku leungeun kenca ku aku mang dijenggut manehna diparieuskeun terus diparieuskeun kitu rek dijamret rek di teungeul ku mang dak dumadak leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana ngan didinya timbul suara he Arjuna nganggehe seberapa kali hena aya meureun 3 kali waduh 3 kali sehari paman eta mah obat atuh he Arjuna geura pake ieu kuda kalayan geura aku ngaran akaula Soparta tah eta riwayatna jadi sajabati Arjuna teh mang teh ngaran teh Soparta Ajiswan Darkusuma jadi salira teh kakasih teh Soparta waduh manawi teh sanes Mang Parta ieu teh nuhun Mang Parto Parta tah eta di mana teh jadi kudana kumaha di mana ayana tah kudana teh nyaeta sok ulin sok ameng nya tapi lamun digentraan ku emang bakal datang tah ayeuna cunduk waktuna rek di gentraan ka dieu kitu paman nya ka tukang dieu sae mah cobi cikan hoyong ninggal putra lajeng ieu Raden Arjuna nyata matak aji gentra sewu inggih nyata ngagentraan kuda anu kakasina Arba Puspa Cinan Ratu Mamrat Madugia Malaras Cinan Ratu Mamrat Madugia Malaras dene era matak aji gentra sewu aji gentra sewu ngadak sorak kuda di keanggangan ulah tah kadenge kumaneh talapo kuda eta teh nya Eta kuda. Nah jika nu bersin keanginan jigana timbala Salesma beunang Arba Puspa iap menta datang ka dieu nuhun Arba Puspa sono bener sehat kumaha samulihna oh keur bersin waduh ieu pun anak ngaranna teh Gatot Kaca oh terang eta teh oh nya kitu aja pamanya tah geuning teu sangka paman bisa ngobrol jeung kuda gitu wayahna Arba Puspa
maneh sing ridho rek dipake ku kaula rek ngajug-jug ka negara Dwarawati. Waduh, Do malik we tuh. luar biasa. Kuat kang ngarti kieu ieu kuda. Ampun, hebat kieu. Hush, 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 hush. Hush, hush, hush. Kunaon Raden? Abah. Buk diheureuyan. Ampura. Da paleun. Kunaon, Paman? Pan tadi cek Mang oge ieu kuda teh teu bisa dicabak ku batur. Kununa tapaanana oge teu bisa dicabak komo ku maneh jelema andar-andar. Teu sagawayah eta mah. Ieu teh khusus keur mangungkul. Waduh. Rupina sanes muhrim rupina. Ka eta kunaon. Nepi ka kieu. Nya tong sakali-kali deui cenah. Siap. Wah. Hampura kuda. Deus. Sami-sami cenah. Wayahna kuda. Wayahna nyata baturan kaula. Saya tuh Paman. Ai kieu maregreg sarana. Salira parantos aya tutunggangan kantun kaula rek ngajug-jug ka negara Kalas Tibrasara. Nya kasih. Wayahna dagoan emang ditu sae mah. Permios Paman. Sok. Kesal. Amak Diheureuyan wae atuh da. eta ku diheureuyan wae mun naon atuh da. Eta ni usil atuh da. Lol. Syah. Kabun lain kuda Paman diparingkeun beungna bae. Wis. Hampura kuda Dendam sakureuy eta mah. resep bereningah salira. Teu kabeh taun kuda mah. Wayahna kuda baturan kaula ngajug-jug ka Dwarawati. Raden Arjuna sumedya lumampah ngajug-jug negara Dwarawati. Inggih. Dangu-dangunipun Raden Arjuna celakani ti Aswadipa. Aswa namanipun kuda. Dwipa panjang utawi lempay. Ulesing kuda. Ulesing kuda dawuh pangpegang tara. Patening kuda. Patening kuda antakasuran mastaka grotan. Kukulinciran kuda. Kukulinciranipun kuda satria amanah, satria pinanah, satria kinayungan, satria papayungan lan satria mamayungan. Uyupe kuda. Uyupe kuda arak api arak abdas, sopi breni cumedera lan jenewer. Pecute kuda. Pecute melengkung ka dia kawung-kawung. Mendeke ka dia jelaran. Lakuni kuda sajengkang tan ngampah lemah tumina dering Goji Adria. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.